di akhir aya Kangjeng Nabi, terakhir Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya, dilanjut ku para sahabat tos teu aya, dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi. Aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna, nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman, ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Jordania, terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis, catat kunyana. Teh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatana, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese, melalui kendaraan onta, kuda paling ge. Kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut, kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana. Rawi hadis kieu di sampingnya nyaritakeun hadis, neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya, saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh, keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta, katarima ku ieu katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana. Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna? Supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mudhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya beusi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim, cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu. Nah urang kuari geus geunaheun biasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ka Imam Bukhari, balik kana ka Afghanistan diseret ku umatna, diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis, tetap Quran godib mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta, mempertahankan sababara hukum nu dirobah ku raja saat eta, nyada teu nuturkeun pemerintah, diseret dina kuda Imam Bukhari. Coba masya Allah, batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu, dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh, terus leuleus Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dimakamkeun di Afghanistan, nu mantap datang ka kuari urang Afgan, kekuatan jihadna luar biasa. Geus nya mah kajian kumaha boga naon? Boga Imam Bukhari. Iyalah panutan kami, paeh diseret jihad fisabilillah. Kami hayang bareng jeung Imam Bukhari. Dunia ieu nanaonan, nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari. Di negara kami aya Imam Bukhari. Kami deuk nuturkeun eta